Adat istiadat nagara Indonesia. Eta kalintang lobana bakat kuloba tepikeun kate bisa kaitung sacara bener-bener jumlahna. Salah sahijina adat istiadat anu masih keneh aya jeung sok dipake nyaeta salah sahijina sasajen. Ari sajarah sasajen eta mangrupakeun warisan budaya Hindu jeung Buddha lain ti ajaran Islam anu biasa dilakukeun jang pamujaan ka dewa, roh karuhun, jeung anu nungguan hiji tempat boh tina tangkal, batu, parabot jeung sajabana. Anu diyakinkeun ku maranehanna mah ngadatangkeun kana kauntungan jeung nolak kasialan. Ngan urang mah salaku umat Islam tong ngudag kana kayakinan anu sarupa eureujeng agama sejen. Sing lempeng wae ka Pangeran anu Maha Esa tur anu Maha Kawasa. Anapun masalah sasajen anu diwariskeun ku para karuhun eta aya suatu simbol atawa siloka dina jero sasajen anu bisa dipelajari jang kahirupan. Satuluyna ari siloka teh naon? Tah ari siloka teh nyaeta panyampaian hiji perkara tina bentuk gambaran anu berbeda atawa disebut aforisma. Tah ku kituna urang cokot filosofi jeung makna anu aya dina jero sasajen pikeun kahirupan urang sadaya. Sakumaha anu parantos ditulis ku salah sahiji budayawan Sunda anu netep di Yogyakarta. Tegesna jenenganna nyaeta Ki Demang Wangsapyudin. Dina jero sasajen teh aya seurupana. Urang cokot salah sahijina. Contohna saperti anu kahiji aya parukuyan. Ari parukuyan teh nyaeta tempat areng atawa ruhai anu dijieun tina tanuh. Tah eta teh disarupakeun reujeng tempat saripati atawa sakujur awak. Beureum ngalamangkeun seuneu, koneng ngalamangkeun angin, bodas ngalamangkeun cai, jeung hideung ngalamangkeun tanuh. Anu hartina saripati tina seuneu, angin, cai jeung taneuh eta teh asal sakujur awak atawa panopang kahirupan. Satuluyna nu kadua aya ngaduruk menyan. Hartina ngudag kusumaning hyang jati. Hartina neuleuman jeung neangan kana hakekat nilai-nilai kaagungan kapangeranan atawa menyan teh dihartikeun teman turnyaan atawa ceuk bahasa ayeuna mah sanya-nyana. Maknana tina neuleuman atawa ngaji kana hiji perkara teh kudu sacara sanya-nyana teu meunang sapotong-sapotong meh naon meh tepi kana naon anu keur diaji. Tuluy menyan teh sok ngaluarkeun ambe nu seungi eta ngalambangkeun kana silih wangi atawa nyaeta milaku jeung milampah kana pagawean anu hade nyaeta silih asah silih asuh. Katiluna aya amparan atawa samak. Maknana kudu saamparan, samaksud, satujuan. Tegasna sakabeh tujuan anu dimaksud kudu didasaran ku kapangeranan, kamanusaan, kabangsaan, karahyatan jeung kaadilan. Kaopatna aya alas lawan bodas anu dihartikeun lawan teh awon jeung bodas teh suci atawa bersih. Anu maknana tina ucap miwah lampah teh kudu didasaran ku kabersihan hate jeung pikiran. Kalimana aya kendi anu diisian ku cai jeung daun hanjuang. Anu hartina kendi teh tani jeung cai hanjuang teh hana hirup atawa aya juangna hartina berjuang. Maknana hirup kudu berjuang gawe pikeun lemah cai babakti ka negeri bebela ka nagara. Kagenep aya sangsaka dwi warna atawa sasaka pusaka buhut. Hartina dwi warna nyaeta dua warna beureum jeung bodas. Hartina beureum nyaeta indung, bodas hartina bapa atawa rama angkasa. Sangsaka hartina soko atawa patokan, pusaka hartina puna pupuhu,
sakana sakabeh atawa cikal bakal buhun. Maknana geus jadi kawajiban jang ngahormat kanu janten kolot anu parantos medalkeun urang jeung ngurus urang oge ka tanah air anu dicicingan sahingga urang bisa hirup di eta nagara. Tah eta kudu dijatikeun patokan hirup. Satuluyna katujuh aya kembang 7 rupa anu seungit. Hartina 7 panguasa anu aya dina diri nyaeta kawasa, kersa, uninga, hirup, tingali, ngarungu, ngandika, atawa disebut oge guru hyang 7 nyaeta kawasa anu aya dina diri titipan ti pangeran. Tuluy kembang seungit maknana kembangkeun, mekarkeun daya upaya eta pangawasa nu 7 ku jalan silih seungitan ka sasama makhluk. Satuluyna kadalapan aya rujak 7 rupa. Rujak tina rujak nyokot rasa amis, pait haseum lada jeung sajaban. Tuluy 7 rupa hartina 7 poe. Maknana tina 7 poe panggih jeung rupa-rupa kahirupan, boh amisna, boh paitna, boh haseumna, boh lada jeung sajabana. Kasalapan aya kopi pait, kopi amis jeung cai asak herang anu diwadahan kana batok. Maknana sajeroning lampah hirup pinasti ngaliwatan papait jeung mamanis nu sakuduna digodog diasakan dina babatok atawa pikiran wening ati herang mana. Kasapuluh aya sangu tumpang. Maknana tumpuk tumpang ngajadi hiji sahingga mangpaatkeun kahirupan urang. Ulah rek pakia-kia pangirang-irang tampian kawas remeh sumeueur teu puguh. Truy ka-11na nyaeta bakakak hayam. Maknana pasrah sumerah ka Gusti tumaprak lir bakakak. Ka-12na aya puncak manik atawa congcot anu di luhurna aya endog hayam. Maknana puncak tina kahirupan nyaeta silih ajenan ka sasama. Satuluyna endog teh maknana cita-cita kahirupan anu bakal ngalahirkeun laku lampah hade. 13 aya daun jati 3 lamar. Maknana manusia dina ngajalankeun hirup jeung hirupan kudu dumasar kana tekad ucap jeung lampah anu sajati. Ka-14 aya lemareun atawa seupaheun. Maknana mun urang rek ngucap lumaku jeung lumampah ulah rek gurung gusuh tapi kudu dibeuweung diutahkeun persis nyeupah. Tah ieu kabeh teh simbol siloka keur ajieun urang supaya hirup teh teu kasasar lampah. Intina sasajen jang urang umat Islam teh lain keur nyuguhkan teu katingali ku panon lahir, boh eyang abah karuhun jeung sajabana. Tatapina urang cokot nilai luhur kaarifan lokal anu dijadikeun padoman pandangan hirup. Meh teu salah milaku jeung milampah. Pamuga sing ngajantenkeun maeling-eling keur urang sadaya. Jeung tambah-tambah tina takwa ka Pangeran Nu Maha Kawasa.